Lampah dinu ajaran nu dilakonan loba jelema nu teu ngarti naon nu kudu ditanyeurkeun di lemur ieu, maka kuring ngagem ajaran nu disebat papat kalima pancer. Papat kalima pancer hartina opat anu ngahiji disebutna pembangunan berkarakter. Papat kalima pancer, papat kalima tunggal conggo nyuruh kana puhu keris manjing kasarangka loba jelema nu nyarita eta teh Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan teh naon? Sunda Wiwitan teh hiji sistem nilai nu diajarkeun ku karuhun urang nu panggeulana mincak di tanah Sunda kumaha ieu ngokolakeun ieu lembur ku opat rupa pakaran. Hiji, apal kalemahna, dua, apal kacaina, tilu, apal kaanina, opat ka apal kapanang hoegna, sing saha jalma nu apal kataneuhna, nu apal kacaina, nu apal kaanina, nu apal kapanan hoegna, eta jelema apal ka dirina, sing saha jalma nu apal ka dirina, eta jelema bakal apal ka Gusti. Papat kalimat tunggal ngawuh ajaran yen kaluhur urang geus boga pemahaman ngeunaan ketuhanan atarpi tiluhi. Teologi nu ngawangku diri nu sebat sareundeuh saigel sabobot sapihanean kacai jadi saluwi ka darat jadi salawga ajaran kamanunggalan. Ari ajaran kamanunggalan teh ajaran katauhidan da tauhid urang teh kuduna manunggal jeung naon antara nu diciptakeun jeung nu nyiptakeunana. Disebutna dinu ajaran Islam sidik amanah tabligh fatoha. Eta ajaran teh ajaran kamanunggalan ngan urang salah ngalarapkeunana jeung salah sasaran. Teu aya pakuat pakaitna papalintang ajaran Islam sareng wiwitan. Wiwitan ngawengku naon? Wiwitan ngawengku cara ngokolakeun lembur. Ngawiwitan ngawangku disebat pembangunan berbasis ekologi disebut go green. Wiwitan ngajarkeun naon? Wiwitan ngajarkeun nilai-nilai kasundaan, nilai-nilai kasundaan, nilai-nilai ekologi, nilai-nilai ekologi, nilai-nilai pembangunan masa depan. Ku kituna kadituna nilai naon? Nilai penyerahan diri, nilai teu meunang ngaluwihan batas. Saestuna ieu nilai teh mangrupikeun nilai ajaran nu disampurnakeun ku sumpingna ajaran Islam. Disampurnakeunana kumaha? Disampurnakeun sina sahadatna, sina salatna, sina zakatna, sina puasana, sina manunggalkeun jeung hajina eta nilaina. Teu aya papalimpang, teu aya pakia-kia. Lamun ngawangun Tatar Sunda, nu ngawangun Jawa Barat, nu ngawangun ieu lembur teu ngarti kana wiwitan, pangwangunan bakal